Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Terkenal Rian atau Bu Era kunaon? Bu Era kunaon yuk, jangan ngalamun segala. Henteu Bu Era mah teu ngalamun Imas. Henteu. Maknya henteu ngalamun teh ngaca yuk. Nu bener eta Imas. Henteu teh Bu Erna, heureui Imas mah. Nih, percaya we si Sumarni. Teu bener teh ai mana Imas? Mau da ka mana-mana eta mau anu kitu? Biasa we Bu Erna, Imas mau ada kantorkan laundryan. Oh gitu. Nyanggeus atuh juga anterkeun lah. Naon ieu teh maksudna? Ngusir Imas? Heeh ngusir, jeung ini ka ditu lah. Har, nih teu balik bisa Imas diusir. Ari Bu Erna kunaonnya? Imas kuat ka diusir sagala ya teh. Karena pikiran kita Bu Erna teh. Imas. Bu Haji maneh. Rawas tante. Nah itu jual-jual aya harapan Imas. Dihandap deh. Henteu Imas. Ibu Haji mah henteu ojol-ojol ya teh. Apaan geus tita tadi Ibu Haji teh nungguan maneh? Meni kudu ditungguannya. Da angge ge Imas ka Ibu Haji atuh meni sabar yo. Apaanan Ibu Haji teh ngahaja Imas? Pannya lamun ku maneh dianterkeun ka imah engke teh batur ararapaleun ieu. Emang kunaon kita lamun batur apalan Ibu Haji melaundry ke Imas laundry. Nya gengsi atuh Imas Ibu Haji teh. Maknya ya Ibu Haji Nunungnya jelema terhormat ya ngalaundrina ka laundry maneh laundry manual lain laundry anu alus. Laundry nyeuseuk kuleungeun. Hare tuh maka jeung gengsi Ibu Haji. Ieu sakirana teh boga duit mah tong loba gengsi. Lamun gengsi tong ngalaundry ka Imas tuh. Ka kota anu laundry koin. Meni naon cenanya? Alah Imas sok pundung maneh mah ari teh. Dia keun nya biasa atuh Bu Haji meni teu kudu direbut. Duh Imas gak bakal dibikon atuh. Alah maneh mah lila ieu mikeunna teu dikekeuweuk we. Ngan bisaan geuning maneh ieu teh ngalaundrina Imas. Kok ka songit ieu. Ya bisa, tuh apa nih mas tukang laundry iya lain tukang ST. Bener oke manehnya pinter ya. Nangga satu hayo ayo Bu Haji teh heulanya. Ayo Ayo. Can dibayar teh Bu Haji. Teu balik pisan atuh si Haji kalau kabur. Haji. Hari itu ieu anu ngalamun kunaon? Warna kunaon yo? Bunda. Jadi tanya. Ada Bu Erna ieu teh kunaon ujung ngalamun sagala? Mak nya. Bu Erna teh keur galau ieu teh Bunda. Rencana liburannya gagal kabeh. Mak nya. Nah jeung bisa gagal ieu teh. Emang Ibu ada liburan ka mana? Udah kasunan Ibu Bu Erna teh. Udah ningali ieu sunrise eta matahari terbit tapi gagal balik. Mak nya meni kudu jauh-jauh kasunan Ibu ieu. Ada ningali matahari terbit mah tinggal ka sawah we atuh ningali isuk-isuk bari mantuan anu panen pare kita. Mak nya lebih bermanfaat. Oke bener sih Bunda ya. Tapi lain masalah matahari terbit mah Bunda ieu Bu Erna galau teh. Masalahnya nya Bu Erna teh geus meuli outfit ieu. Mak nya teu dipake mah atuh lepar meureun geus meuli outfit teh. Maknya meni geus atuh Bu Erna teh kudu pudung yo. Era geus kolot pudung yo era ku buuk. Teh bukan nama Bunda. Hayo orang ngaliwat. Maknya meni ku anggar Bu Erna mah geus pudung teh sok hayang ngaliwat, tungtungna teh sok liwat Maknya apa cek paribasa ge hade goreng ku liwat ieu. Jadi hayu urang ngaliwat bae teu kudu urunan kabeh we ti Bu Erna. Mantap pokona mah ku Bu Erna kabeh. Nya geus atuh kitu mah hayu kabaran we ka kumaha-kumaha mah lah Bunda balik heula nya ayo maknya. Nah kalau balik ieu teh jadi henteu ngaliwatna ieu teh Bunda. Ya jadi atuh Bu Erna, Bunda mah dek balik heula teh dek mandi ieu. Soalna pan Bunda geus ti imah mitoha ieu. Duh poe teh can mandi, listrikna pada moe maknya. Hayu Oh gitu. Pantesan we tadi teh bau monyet. Wah heula Mama Neng. Mama Neng ti balik. Mama Neng. Naon ieu naon? Oh, Mbak Erna ngawe naon ieu? Hayu ngalewat. Hayu atuh ngalewat mah. Mama Neng deui meni sagala ku Mama Neng ari Bu Erna geranya. Sabarkeun lah ka imahna.
Neng tuh nih bantuin aku lain cicing didinya. Saha nu cicing kamu Jasmine sakitu neng ke rumah sang tenda oge tuh. Ngali. Mending kede lah pasang tenda mah, mending bantuin aku sasapu dulu. Yuk sini bantuin. Nih, sapunya. Terus, lamun neng mantuan sasapu, kamu bakal mantuan neng kitu ke masang tenda? Nya, henteu oge sih, kan aku mah teu bisa. Jadi sok aku kamu sorangan. Tuh, cocok licik sorangan kamu mah Jasmine. Nggak kerjakan pekerjaan masing-masing. Jangan mengganggu. Hai guys, kalian kernaun ini teh nah rame-rame di sini. Aku udah siap-siap, kita mah ada camping, camping. Oh gitu. Nah, nggak ada yang ngasih tahu ini teh ke Ica campingnya hari ini. Nih jeung naon ngabejaan maneh? Kan maneh lagi mau camping Isya. Maneh embeng. Ya kan atuh Ica mah kemarin, sekarang mah Ica mau ikutan. Please ya Ica ikutan, please. Meni geuleuh Ica kaos kitu rujit. Sok atuh rek miluan mah, tapi kudu mantuan tong ninggalikeun hungkul. Oke Neng, sok Ica harus membantu apa? Siap laksanakan. Bantuan Neng ya masang tenda. Sok buru ka dia. Oh oke. Ica kela. Naon Min? Tong bantuan si Neng bantuan aku sasapu di dia. Sini. Oh oke. Kela Ica. Tong bantuan si Jasmine kamu teh meni sasapu ge kudu kuduaan meni mah Jasmine. Sorangan we atuh bantuan Neng we. Iya emang dek sorangan cek saku duaan. Ari eta geron si Ica jang naon atuh? Nya jang sasapu jadi kan nanti si Ica sasapu aku istirahat di bangku gitu. Hahaha. Sok deh Ica sini. Iya Jasmine. Ari si Jasmine meni embung-embung tengnya beres. Meni itu manda. Ya Ica, take it, ambil. Di alung-alung Jasmine. Maju juga Tuan Putri wajib yang didinya. Aduh, eta si Ica kuat karajin kitu sasapu euy. Teu juga sesenengan kitu we, kitu kedul pamalah tehnya. Naon si datang-datang ojol ngomong kitu. Sok eta lamun geus disapuan, ari nitnya. Hah? Nah, itu jeung dititah init sagala ari mama. Nya pandek ngaliwat mama teh dedenya jeung kawan-kawan, rek dipake tamanna rek makan di sana gitu. Hari itu bisa kitu ari mama, manya yang anu meresan mama anu make. Apa ada Ica anu merasa nama? Iya maksudnya teh si Ica. Meni dahan teu ngapoe atuh seneng maneh teh. Pan biasa lagi maneh ya? Embung awah meni dia masih bunda we odok ngaliwat mah tong di dieu, neng odok camping. Neng ngaganggu ibu-ibu teh. Camping na naon ari maneh caang kieu. Mangke penting camping mah aya nama mama heula nya ngaliwat da moal lila emah ge nya. Pokokna mah neng mung indit titik. Itu maneh mah ngalawan kalau teh sendoraka ya maneh. Alah baik geus biasa. Pokokna mah neng embung indit titik, neng ada camping di dia titik. Oh gitu. Ya geus atuh ari kitu mah. Lamun embung ari ini sok urang rebutkeun tempatna kumaha? Sok. Emang neng sieun. Ya sieun sia tadi tapi hari ini neng akan lawan. Seperti kenal ya kata-katanya. Oh, Fria Solo itu lagi. Nyasok lah tong bawang. Buru mulai. Oke, kita mulai ya battle-nya karena tidak mungkin UFC ya karena ini mom and kids jadi kita cerdas cermat aja. Oke. Sok Jasmine lah derkeun, mal eleh mama Neng mah. Kau mau ngelawan budak kaos gitu patut mah. Sok derkeun lah. Terus Neng gitu anu elehna jangan mimpi bun, jangan ketinggian. Go Neng, yeay. Anu tarik atuh Ica kamu tanya mangkatana meni teka denge ih. Meni atuh Ica mah teu bisa tarik teuing. Kan Ica mah sakieu peuleun mana oge teu bisa gede-gede. Oh nya geus atuh biasa aya nama Ica lah. Sok nya. Are mama Neng kadon lila ditutungguan tehnya. Kodek masak di Bu Erna. Tuh gerak kadon nyantai. Mama Neng, naon jeung nyantai sagala ya teh? Kodek masak. Lain nyantai ieu. Mama Neng teh keur memperebutkan wilayah. Palaun menang kayak bisa ngeliwat di dieu. Sok ka dieu dukung Mama Neng dukung. Oh gitu iya teh. Ya sok atuh ku Bu Erna dukung. Go Mama Neng go. Go Mama Neng go. Sok der.
Pertanyaan pertama, 12 dikali 12 dikali 12 dikali 0 berapa itu? Mending pertanyaan matematika nih. Tebarisa tinggal mak neng mah. Sebenarnya, Maneng. Tidak boleh ngasih tahu ya Ibu Erna. Hormati. Hormat. Sahan udah kasih tahu. Barang mana ngebejaan eta Maneng Cila eta di Cila. Oh, di mana? Akhirnya teh Cilana eta Bu Erna. Oh, mana meni dengar ti kode emang Neng. Oh. Cleaning. Oke, silakan Neng. Jawabannya apa? Jawabannya 2. Tetot, jawabannya salah. Nah salah pan 12 kali 12 kali 12 kali 0 mah 2. Atau tilu gitu? Pantesan ranking di sekolah. Teuing Jasmine Maneng mah apa jawabannya? Pas. Oke, karena tidak ada yang bisa menjawab, jadi jawabannya adalah Aniel. Nah, jeung bisa 0 itu apaan dikali 12? 3 kali lain? Kudu dikali leuwih ti 0 atuh. Nya apaan dikali 0? Iya, sagara anu dikali 0 hasilnya 0. Kecuali 0. Gitu. Oh, gitu Bu Erna. Ganti Jasmine pertanyaannya. Mama Neng mah teu paham. Anu Mama Neng paham we pertanyaannya. Hari itu nya teu bisa tuh pan cerdas cermat ngaranna ge jadi pertanyaanna kudu kawas anu tadi. Teu meunang anu biasa-biasa kudu anu smart. Nih jika anu cerdas wae mana tes Neng. Sok itu tadi salah ngejawab ge. Sok Jasmine ganti pertanyaanna anu paham-paham aja nya. Tong dedeng si Neng malah. Langsung anu terakhir Jasmine atuh lah nih. Bu Erna teh kuat lapar ieu. Sok buru dikaliwat Bu Erna teh buru. Oke Bu Erna. Karena Bu Erna udah seulbeuteung alias lover, kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir ya. Nilainya 1000 poin. Jadi kalau menang langsung menang. Oke, pertanyaannya adalah apa ibu kota dari Jawa Barat? Siapa yang tahu? Karena Neng telat, jadi Neng dulu. Apa jawabannya Neng? Gampang ya mengajak. Sorry ya Neng langsung menang. Alah, meni jangan heueuh wae Neng. Ibu kota Jawa Barat adalah Lembur Pakuan. Nah, Lembur Pakuan dari kamu Neng. Nya kan KDM Gubernur Jawa Barat. Terus KDM cicingna di Lembur Pakuan. Berarti ibu kota Jawa Barat adalah Lembur Pakuan. Subang. Tetot salah. Nah salah itu Jasmine. Karena Neng salah, jadi kita lempar ke Merah Neng. Silakan Mama Neng menjawab apa ibu kota dari Jawa Barat. Kalamin orang pikiran heula. Ibu kota Jawa Barat. Naonnya? Bandung Mama Neng, Bandung, sok Bandung gitu Bandung nih. Rasa tanya Bandung. Naon benernya itu jeung harawasan sagala. Sok Mama Neng sama Jasmine dihitung 1 sampai 5 ya. Nah, pas 5 langsung jawabannya, oke? Alah tong dihitung atuh Jasmine Mama Neng sok geumpeur ya teh. Montong dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ibu kota dari Jawa Barat adalah Gunung Sate. Bekilila, yang mengalewat. Tetot, salah itu mah pemerintahannya. Kenapa sih nih? Udah bisa, aneh dia. Tuh, pan ada buru-buru atau udah jadi wes salah. Karena ini tidak ada yang bisa menjawab alias Kurpin kurang pintar, jadi Jasmine kasih kisi-kisi aja ya. Kisi-kisinya adalah ibu kota Jawa Barat dekat dengan Sumedang. Sok, siapa yang tahu? Silakan menjawab. Dekat aja yang Sumedang. Naon atunya deket yang Sumedang mah naon atuh? Deket jeung Sumedang. Berarti kan tahu Sumedang. Mang Adang dagang tahu Sumedang. Ada Mang Adang orang Bandung. Berarti ibu kota Jawa Barat teh kota Bandung. Betul sekali. Selamat Neng memenangkan perlombaan ini. Tepuk tangan. Neng menang. Ica Neng menang. Menang. Camping. Elah ya mah Bu Erna. Hampurannya. Ya kan deh atuh lama Neng kalah menang mah soal biasa ieu rek lagi tenan naon. Ada penting mah ngaliwat ieu. Penting Bu Erna geus teu kuat lapar. Ya enggak satu hayu lah orang ngaliwat. Tapi tenan naon eta ten Bu Erna? Aman? Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Nah, ieu teh henteu aya anu ngaji. Umi atas menunggu itu di rumah lami tapi tak anu datang. Nah, alas ya anu teh jadwal ngaji. Kumaha tuh, guys?
Maka jeung kumaha ari maneh nya inet ka ditu ngaji. Era eta si Umi geus nyamper, buru inet. Menih hoream kieu, batunya maneh teu ngaji. Pandang geus menang cerdas cermat jadi dan kudu ngaji nya. Oh kudu ngaji, pokoknya mah kudu ngaji. Atuh mama menih pandang teh do camping di taman menih percuma we menang cerdas cermat teh ari kieu cara nama atuh. Mama mana mau ngaji? Syaratna? Anu bener ya teh mama, syaratna naon? Masya Allah, tabarakallah. Nih nikmat nya, ya tuang di taman. Ya pasti atuh Umi, komonya tuangna tuang liwat, nikmat pisan. Sok tuang Umi, tuang. Mene sih nih, jeung mau ngaji sagala jadi buat tempat kita dicokot. Ya geus atuh Jasmine tarimakeun lah meuni. Dadak ngaji gak anger ku sih mama tempatmu. Ya geus atuh ari kitu mah orang milo ngelewet. Si Ica mana? Ica, bade tah deui ya? Bade mama ini. Kolot punung. Hok. Teu nanaon teu udunan ge naon urang ngomong naon poho. Sok eta lamun geus sok pi. Oh gitu. Yang geus atuh sok beurna mendukung mama neng nya. Go mama neng go. Sok